Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneuh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari Sirawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan Sirawing memang luar biasanya. Mohon beki dieu Sirawing beki pogot kalayan kasugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun Sirawing Kiwari. Lah luar biasa nu mawi kadelali krim seug ayeuna mah urang teraskeun heula kumaha ieu jejer carita Sirawing Kiwari wilujeng ngadangukeun. Ari Untari sorana dumareuda ejeng ngageleter gambaran tina hatena nu bener-bener hayang ditulungan ku Sirawing. Sirawing netep ka Untari bari nyarenge seuri terus nyarita lalaunan. Nya dakang mah lain dukun nyai, teu bisa ari ngubaran nu gering mah. Nah bener geus boga kayakinan yen nyai ieu anu jadi indung geringna teh lantaran pokalna jalma nu jahil nyaeta kuwarjit atawa ilmu celuh. Mun leres telepat Kang. Eta teh numutkeun jalma nu tiasa margi pun biang teu damangna teh memang dadakan. Coba emutkeun ku Kang Rawing. Nambe oge 4 dinten teu damangna pun biang teh nanging kaayanan atos sapieun fungsi. Tulungan pun biang teh Kang Rawing. Kelanan. Akang ayeuna rek nanyakeun heula ngaran indung nyai teh saha? Asa teh ngaranna teh podoy akang teh asa can diwanokeun. Ibu Fatimah Kang Rawing. Wedana Kemis. Ngawitan teu damangna teh pami telepat mah dinten Senin Kang. Sirawing unggut-unggutan bari ngitung ramo leungeunna. Nyerenge seuri deui bari nyarita lalaunan. Make jeung ngitung ramo segala rupa. Sigan heueuh we akang teu pinter atawa bisa ngubaran. Jadi Ibu Fatimah teh wadana Kemis mimiti geuringna teh Senin nya. Atuh eta mah ninggang dipati lara kok. Ninggang dipati bisa nyai. Aduh, nyaan ya mah ya. Boga bener ilmu telu alias meredit ya. Untari leungeunna nyekelan pageuh kana leungeun Sirawing. Panyekeleungeun anu ngandung pangharepan anu kuat sangkan Sirawing bisa nulungan anu jadi indungna. Abi percanten Kang Rawing. Kang Rawing bakal tiasa ngalandongan pun biang anu ayeuna mubuh matak pika salempangeun kaayaanana Kang. Omat ulah teu ditulungan Kang. Ari keur akang mah lamun nya bisa teu neun-neun. Manya make jeung arek ngoretkeun kabisangan satadina be teu sasanggupanan teh bisi. Hayo kenyanggupan bisa cageun. Ari pek teh nu geuringna angren neumprak. Apanan meureunna akang ciwakeun ka asupna dukun lintu penyakit matuh. Kitu teh nyai. Mangga we geda tinggalian ku Kang Rawing. Pang-pang namo pami dina wanci. Wengi sok teras-terasan jejeritan Kang. Panon ngaburilang mulan mul matak pikasieun. Abdi sok sieun pami ningalipun biang dina kaayaan seperti kitu. Tulungan atuh Kang Rawing. Sirawing katingalina ngadeukeutan ka Abah Ibu Ratimah indungna Nyi Untari. Nyabak tarangna terus nyabak beheungna. Memang ari awak mah biasa-biasa we ngan panon waktu dibelelkeun ku Sirawing katingali bet geus eueuh cahayaan. Keuneun. Ayeuna akang rek nanyakeun ye ka Nyai ari salila ieu kungsi gering nu ripukieun teh Nyai. Nya hatina teh memeh sugala jeung sujalik aya ka dieu kungsi indung Nyai gering cipuh kieu teh henteu ye. Untari gideug bari ngawalon. Teu can pernah Kang. Malih anu ayeuna we anu kawilang pangabotna teh. Nu tumaros kitu geuningan Kang. Nyat teu atuh hayang beak Kang nanyakeun kitu. Ayolah urang ka tepas deui na Nyai. Ngobrolna teh bet kurang laluasa di tempat deukeut nu gering kieu mah ye. Duanana terus kaluar ti jero kamar Ibu Ratimah. Muru ka tepas imah si banteng bulung diuk sila dihandap bari nyarandai kana tembok. Wah, umah gang ngawing-ngawing. Ngan tingalina Nyai Untari bet nyedih ngitu ngeningan. Munaon, ngayon naon bet nyedih gitu ngeningan Nyai.
Nyeta tuh. Kunaonnya di guys pohon jadi indung na gelinteng. Benernyaan gering ripu teng. Geus teu bisa neon-neon malah pangacian mah geus teu pancag buktina Akang jeung Untari oge geus teu dipalire deui sigana teh. Untari netep pinuh pangharapan ka si Rawing. Teu lila terus jarita deui. Muga ulah teu ditulungan pun biang teh Kang Rawing. Margi naon hartos nabi lepas tina tindakan Kang Subala katu Sujali pami dina waktos ayeuna bet kieu kajadianana. Komo pami pun biang dugikeun ka hanteuna mah. Teu ridho abi mah Kang. Nu matek ayeuna Kang rek ngajakan heula ngobrol ka Nyai. Jadi gering ripuna indung Nyai teh sanggeusna aya Subala jeung Sujali nya ka dieu. Tah ayeuna Kang rek nanyakeun geringna teh kungsi utah geuting teu. Edah. Akang siga dukung teng ya. Memang kantos Kang. Dina wengi kamari malah kawilang getih hirup lalambaran. Abdi teh salempang dunya teh bet asa kiamat ari manawi teh pun biang bakal teras ngantunkeun. Nya harita abdi tataros kanu tiasa nu aya di ieu lembur. Nanging kitu kasauranana dipun biang teh cenah diwarejit Kang. Anjeunna teh tiasa nulungan sareng teh margi ilmu anu mentangkeun eta kakuatan langkung nyebat-batan dirina. Si Banteng Bulung netep ka si Rawing bari terus nyarita. Waduh. Ngarunya ngatukang ngawing-ngawing. Ngulang nulungan ngulang ngagok ngatukang. Anu momokon nama ngindung na Untari ngalang umangog kudu ditulungan ka ngawing-ngawing. Nya lamun Akang bisa nilungan meteng. Lamun teu mah nyadakang teuing atuh arikan kikieuan mah. Iraha teuing bisa ngubaran. Bisa sote lamun kana tatu di jero alatan patelak ngadu kakuatan kakarakang bisa ngubaran. Napina ngapanan ka ngawing-ngawing bisa niangan pingubareunana Kang. Miraku ka ngawing teu bisa nulungan jalma ngandungeun aku misaya jalma jahat ngatawan delek ka Kang. Si Banteng Bulung bet milu karunyaeun sigana teh kana nasibna Untari. Nuhun Kang Rawing. Piraku we tega ka abdi ulah kagok nulungan Kang. Abdi ridho keneh dirampas ieu harta bana sareng raja kaya batan kedapa pisah sareng pun biang. Nya pami dina kaayaan wajar mah teu naon-naon nanging ari dina kaayaan sarupi kieu mah. Abdi teu temikeun Kang, abdi teu ridho Kang Rawing. Nyada Kang ge sarua bae temikeun ari kudu ningali Untari Tunggara mah. Sabab keur naon Akang nulungan ngalepaskeun Nyai tina pangaruhna Subala jeung Sujali lamun ayeuna nu jadi indung angger ngelayang jiwana. Tenang Nyai tenang. Ngan Akang teu janggi ieu. Nyaan acan nyaho ari urusan jeung anu kieu mah Nyai. Ngan Akang oge boga kayakineun eueuh deui sumber kakuatan pikeun kaayaan di alam pamenangan kajabat ti Gusti Nu Maha Suci Allah Ta'ala. Nu matak urang kudu minta tulung iwal ti ka anjeunna. Jadi ku ayeuna kitu Nyai teh ulah wakati sakuduna mah dina batin teh mantengkeun pangdoa dina harti munteang kan Maha Kawasa ngan pikeun katang tuan ti Akang mah sigana bae mal bisa ari ngubaran ayeuna mah tapi kuduna teh engke ngadaguan heula meuting. Sabab jadi inget ka guru Akang Ki Debleng sok ngadongeng datang nawardi teh dina wanci peuting. Jadi ku ayeuna kitu kakaran ke peuting Akang bisa ningali kumaha kayan indung Nyai. Nah bener aya nu ngawejerit nu ngawarjit eta mah memang gering penyakit biasa. Nya penyakit kolot gitu. Amun bener teh tela anu ngawarejit Kang Rawing tangtos tiasa Kang. Eta mah cek Akang tadi urang muntang tulung we ka Zat Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daya deui anging anjeunna anging mantena anu bakal ngadamangkeun. Ku sabab mang pirang-pirang penyakit mang rebu-rebu juta-juta malah teu kaitung rupana penyakit kabeh gaya ubarna. Iwal ti ajal nu ubarna menyai. Waduh, ngamun bener tetelang indung na Nyai Untari teh aya nu ngeluh. Nerus kumaha cara ngubaranana ka ngawing-ngawing? Nya cara ngubaranana mah kubar.
ngan anu leuwih ampuh nama kudu neangan sumber kekuatan anu mentangkeun eta kekuatan ilmuna. Anu saterusna urang kudu bisa meruhkeun kekuatan ilmuna anu ngirim kekuatan ka indungna Nyi Untari. Itu teteh. Nyi Untari paneuteupna ngandung kasalempangan sabab si Rawing bet siga nu kurang daria dina negerakeun caritanana. Kumaha kitu geuningan Kang Rawing mah bet sapetos nu kirang daria. Dina sasauran teh kumaha maksad Kang Rawing teh tiasa kunulungan pun biang Kang. Itu kira. Itu si Nyai Untari bener percayaeun ka akang. Kieu ya nyainya, ari akang mah teu bisa, ari kudu milu sedih mah. Sabab lamun urang kabeh sedih, sanu rek bisa ngahubir. Ngahubir ngahibur. Maksud akang teh, tah ayeuna nya bieu akang ngomong ka tang tuanna mah kudu ke penting sabab kudu kanyahoan heula bener henteu na indung nyai kena ku jerit, berjit. Nah, itu boleh tah teh. Ulah pedang ngadenge akang ngomong siga nu teu darian teu boga maksud nulungan indung nyai. Tenang, cek akang oge. Bener teteng? Bener Kang Ngawing-ngawing. Murang mah mokona mah kudu tenang we Nyai. Sabab ngamun teu tenang nang tukang ngawingnya oge bakal ngumpur. Nganu menting indung Nyai bakal nyager deui. Miraku be Kang Ngawing-ngawing teu bisa nulungan. Jadi murang mudu ngadaguan datangna beuting Kang Ngawing-ngawing. Yang ke penting daguanana. Ari sabab cek guru akang Kidebleng baheula kungsi ngedongeng. Datangna wajerik ewarejik masuk dina wanci peuting. Kitu tah. Sok enya mah nya nyediakeun keur akang be jeung si Anteng yo. Nya da beuteung kudu dieu sian meureunan. Sok. Untari jadi bareubeu beureum pipina. Bet jadi kaeraan dikitukeun ku si Rawing da puguh memang tacan cai-cai acan. Kitu teh mah lantaran muka rasa gempeur meureunnan, lantaran ningali kaya nu jadi indung sakitu pikasalempangeunana. Untari terus meloyong ka rohangan tukang, si Rawing katingali kerung dua halis nameh tepung siga nu keur mikir. Ningali si Rawing ngahulang si Banteng Wulung terus nanya. Naon nyiga-nyiga nganu keur mikir Kang Ngawing-ngawing? Wah, ini gasiga nama bakal daangan nikmat dia maka Ngawing. Nikmat bedi dinya mateng. Cicing akang keur mikir yo. Konsentrasi yo. Nya dari nying hareupan anu kieu mah terus terang be akang mah kurang pengalaman. Ngan akang boga kaya eunan, ilmu naon bae sumberna mah atawa pancerna iwal ti kakuatan numur beng alam. Ngan mudah-mudahan be urang bisa nulungan indungna Untari. Nya momokonna mah kudu dibisakeun be Kang Ngawing-ngawing. Karunya geuningan nulis ngeta Nyai Untari teh Kang. Tadi ngoge ningali bae Kang Uing. Nyiga nama ngayon nama ngeus ngentenyonon Kang. Mangamu Nyai Untari bogo-bogo ka Uingnya. His, eta seuri tong tarik teuing. Kumanya we teh di jero imah aya nu geuring. Leung lamun lalaunan seuri teh. Resep bogo ka Nyai Untari, Ulah terus masket kana hate teh. Terus terang akang ngabejan ulah wakan nembongkeun rasa bogoh. Lamun ambewena anu henteu mere jalan bisi nyeri hate. Inget pengalaman baheula waktu ditipeng ku Nyi Narsia. Bener teu? Awewe teh sarua teh henteu marukanyan teh maneh mah teu nyahoeun. Aya nu kitu, aya nu kieu. Telila katingali Untari datang mairan opieun jeung inuman. Geus kitu terus ngarobrol di tepas imah anu pikeun Untari mah miharep sangkan si Rawing jeung si Banteng Wulung tetep aya di dinya samemeh indungna bisa cager deui pulih sabihara-bihari. Anu tangtu pikeun si Rawing mah kawilang berat oge pamenta ti Untari teh sabab dirina daek teu daek kudu ngetrukeun pangarti pikeun mulihkeun kayan indungna Untari. Sakumanu dicaritakeun ku si Rawing mangsa peuting datang ngalimpudan alam katingali kayan di jero imah pangpang namah kayan Untari bangun anu teu tenang hatena. Peuting geus ngalimpudan alam malah kadenge sora papaes peuting nu marengan jajah pangeusi alam pikeun ngalam atawa pikeun ngambah alam impian. Sedengkeun di tepas imah si Rawing jeung si Banteng Wulung katut Nyi Untari katingali guntreng ngobrol lalaunan.
Ya hari abdi mangiringan we kumaha saena Kang Rawing. Nu jelas pun biang teh kedah katulungan Kang. Janten abdi ayeuna kedah kumaha Kang. Tah Untari mah wayahna kudu digigireun Ibu Rati mah. Nya, jadi supaya pokoknya di tepas imah bisa jelema jahat. Nyasanya oke aya maling ka dieu, jeung akang bakal aya di luarnya. Pokoknya abdi mangiringan. Dah, Untari. Enya wayahna kudu digigireun Ibu Rati mah indung Nyai. Sedangkan banteng gulung kudu ngajaga di tepas di tepas imah gitu. Ngarek naon itu Kang ngawing-ngawing. Rek naon gitu. Yo. Awas dah. Ikan ini suara anjing. Anjing. Ngarek naon itu Kang ngawing-ngawing aya di luar ngatung-ngamun gitu manici Kang. Naon mah kieu nyebut kelitik segala rupa. Ulah macem-macem ya teng ya. Akang di luar yang bisa ningali karena kayan di luarin imah. Sabab menurutkan keterangan guru akang upama memang aya korban kekuatan kiriman, sok aya nu datang teu beda ti sato. Aya cahaya nu bakal nuju ka lebah imah anu ditujuna kitu teh teh hati. Mentong mendotot ngatukang ngawing-ngawing. Ngarinyo ganding dengan Kang Ngawing mengarek kagak bagadang nyerangan. Ngente ajak-ajak Kang Ngawing itu ngarinyo gante. Oh jadi merenan Kang Ngawing ngarek ningali kayaannya. Nya itu ngan ulah loba tingeusian beuteung peuting ieu mah yeuh. Pokona mah ulah bareng teuing barang dahar peuting ieu mah. Sabab urang mah sare. Engke wanci tengah peuting naon anu caritakeun ku akang teh bakal dilaksanakeun ku kumaha ka harti teh Wing? Wing. Kumaha ka harti teh? Anteng ulung. Salah omon. Si Rawing ngareret ka Untari oge ungeuk bari ngabalon. Kartos Kang Rawing. Nanging pamilaros kepun biang teh aya anu ngaberjit. Kedah kumaha tindakan urang Kang Rawing. Nyari geus jelas kitu mah tang teu bae urang kudu ngayakeun tindakeun. Ngankeun bae eta mah urusanna urusan akang. Nu penting ayeuna mah urang ulah nepikeun ka sare. Ke ayeuna akang rek nanyakeun pugu aya anu poho teh. Bade naruskeun naon Kang Rawing? Ari Subala jeung Sujali bogan guru. Nya moal bisa boga kawani jeung kabisa kitu meureunna lamun eueuh guruna mah. Suga nyai nyaho saha guruna Subala jeung Sujali. Untari katingali ngahulang cukup lila. Bangun anu keur nginget-nginget ka hiji ngaran atawa kaayaan teu lila neuteup di ka si Rawing bari terus nyarita lalaunan. Ayeuna mah emut abdi teh Kang. Memang leres teu lepat Kang Subala jeung Sujali teh kagungan guru Kang. Malah kabilang jago kolot anu nurutkeun wartos mah memang elmuna oge teu aya anu mampu mapakan. Jenengan teh pamin teu lepat mah mah gabug inten. Kabilang jago kolot memang duka di mana ari ayeuna mah Kang? Syah? Maka bukinten. Alah, eta ngaran siga nama tukang inten meureunna nya, mun make inten segala rupa. Gila, ari eta mah gabuk inten teh ayeuna di mana cenah? Mawi abdi teu terang ari perkawis eta nama. Teu terang Kang Rawing. Nanging nu kakupingku abdi mah Subala sareng Sujali sok nyebat-nyebat eta jenengan kitu ta Kang? Si Banteng Bulung katingali curing hak neuteup ka si Rawing bari terus nyarita. Wah. Wing jadi kang ingetan yo Kang Ngawing-ngawing. Namun penyalama Kang Ngawing-ngawing ngeyang waluki ngaking wing ngong si ngomon. Nyena boga dulur sang guru nganu ngaranna gabug-gabug. Ngenya gabug ngabug inten Kang. Wah, ngamun kitu mah geus nyarua ngolot na ngajengaking wing ngatukang ngawing-ngawing. Syukur lamun kitu mah.
Aina Kang rek nanyakeun ka Anteng Ulung. Cek inget keneng teu? Inget teu? Nah eta anu ngaran Mbah Gabuk Inten teh sajabana ti boga ilmu silat. Nah bisa kana ilmu nu sejenna. Nya ieu mah bisa teu kana ilmu warjerit. Cek inget-inget teng. Si Banteng Wulung katingali ngahulang cukup lila. Malah make jeung peureum sagala rupa bangun anu keur mikir jero na keranan. Teu lila si Banteng Wulung neuteup seukeut ka si Rawing terus nyarita deui. Wah, nginyang uing inget ngayeuna mah ka ngawing-ngawing. Nyanehna teh nginyang eta Mbah Gabuk Inten teh memang bisa nganang ilmu-ilmu gaib. Ngan nginyang waluki ngenteu nerangkeun nu leuwih jelas. Nganu penting memang itu kayaanana. Tah, aya berai-beraian deui geuningan ieu tah. Ieu mah kakara sawangan akang nyaeuna. Jadi bisa bae Subala jeung Sujali minang saraya muntang akal ka guruna sangkan ngaheureuyan indung nyai kalawan harepan engke teh kabeh harta kakayaanna nu aya di dieu jadi milik manehanna duaan. Untari harita neuteup antep ka si Rawing terus kedadi lisan. Dan lamun teh nya kitu bener-bener tega jeung kaniaya Kang Subala jeung Sujali teh. Beuteum make rasa perasaan pame memang nepikeun ka kitu tinakanana teh. Geus jelas apenan ka Nyai oge henteu sirikna. Henteu sirikna hayang maehan. Rek teu kejam kumaha nu kitu. Tapi ieu mah kakara sawangan, bener jeung henteu nama duka teuing. Ngan bisa bae sawangan akang teh memang beneran loyo jeung kanyataan. Kumaha tunduk teh Nyai? Ganjing. Tunduk teu. Henteu Kang Rawing. Nambe abdi peureum teh sanesna naon mau ngabayangkeun upami pun biang dugikeun ka hanteuna alatan wisaya batur. Kacida nyerina panginten abdi hirup cuang cieung sorangan di ieu patempatan. Benda cuang cium. Apeun aya akang. Apeun aya Kang Rawing. Da Kang oge daek ngabaturan Nyai atuh. Nyaan sumpah. Kelana Nyai, akang terek nanyakeun deui kanteng yo Anteng Ulung. Nanya naon deui ka ngawing-ngawing? Kung si Sugan eyang waluki nyaritakeun ka Anteng, di mana cicingna eta Mbah Gabuk Inten teh. Nah matuna teh di daerah atawa lemur naon tah. Sugan ieu mah kung si nyarita ka Anteng. Sok reung deui mikir, sok mikir kenya. Memang bener caritan si Rawing. Si Banteng Wulung katingali kerung deui dua halis nameh tepung. Netep ka si Rawing gigideug terus carita. Ngasana mah teu ngungsi ngomong di mana nyicingna. Uing teu ngacan merenang ngadenge aya di mana tangan nu ngaran Mbah Gabuk Inten teh ka ngawing-ngawing. Yang geus asa. Itu kongsi ngadenge mah. Teu kudu ngariripuh maneh mikiran anu teu bisa kapanggih laratanana. Awas lah nunutan teng. Wah, uing mah lain keur nguai nundutan teh lain, Kang. Nguai teh lain nundu ka ngawing-ngawing. Ngan dia mah urat miwir engkang meureunnan. Dang itu ngaring uing mah lamun urat bibir ngeras ngosok nguai. Aduh, nah, ya maya si Anteng Ulung. Aduh, ampun. Nundu bateng lah. Kada yang ngomateng. Ulah nepikeun ka kasarean. Ngingetkeun sapeting jeput peting ieu mah wayahna we ulah aya nu sare. Akang bagian cicing di luar. Nyai omat engke maturan indung Nyai di jero enggonnya. Kada ulah terus nunutan lamun hayang kuat kutunu aya ubarna. Namun ubarna gitu Kang Rawing. Cobi atuh abdi wartosan supados abdi engke ulah dugikeun ka ngalangut nunutan Kang. Gampang pisan ubarna mah. Bayangkeun berupa akang terus samat dina hate 3 kali. Kang Rawing, Kang Rawing, Kang Rawing, Kang Rawing, Kang Rawing. Abdi ulah tunduh Kang Rawing, abdi ulah tunduh. Sakit ubarna mah. Si Banteng Wulung panasaran di lamun teu milumairan caritaan teh harita ngomong deui. Mending ge nyambat ngaran ngakang Nyai. Kang Anteng, Kang Anteng, Kang Anteng. Nyieun abdi
Makanya mah ngulah nunduh itu ngabdi sing ngulah nunduh itu Kang Anteng. Sakitu ngubarna mah. Si Banteng Bulung penasaran di lamun teu milu mairan caritaan teh. Atawa maca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma baksakeun kayaknya supaya ngulah nunduh. besok aya wae baru di Bandungan. Nyakun bae sakali-kalian mah Mandungan ulah nyirebonan, ulah nyemarangan, semarangan Mandungan. Mung be tama eleta si Anteng. Atuh panon buringas marek edan meureunana teh. Kahibunnya ya Kang di dieu menyenya. Cek si Rawing ningali ka Untari. Anu memang harita daek-daek jadi seuri bet ngurangan rasa kasedih jeung tunggarana. Untari imut bari beureum pipina beuki nyaho ayeuna mah kana kaayaan pribadina si Rawing oge si Banteng Bulung. Oh, lain gitu Kang ngawing-ngawing. Moko-mokonya mah ngayang akang mah masih nyenang nyai. Mokona ngaring akang mah ngejeng Kang ngawing-ngawing moal nyamotong nulungan nyai. Nyabab lamun di nyamotong mah moal ngeunah. Nya kitu Kang ngawing. Nyangan kade calawak deui heuai ta. Lainna naon teng, sabab lamunnya indung naon tari benang ku ilmu kiriman ti batur, upama Anteng ke kasarean bisa-bisa keunakan ka Ateng. Eta Kang mah ngabijaan teh. Si Banteng Bulung panon jadi buncelik ngetep seukeut ka si Rawing. Bari terus nyarita. Wah, nganu bener we Kang ngawing-ngawing. Ngantong sieun-sieun ku nguing Kang. Dimantingkeun we ku nguing ngamun ngengkeng aya nu datang Kang nguing mah. Dan nu datang teh jelema. Lain oge ilmu atuh ari katingali guluyurna jeung jentulna mah teng. Jeung dilawanan oge lain ku jurus atuh nu kitu mah teng. Moal bisa ku jurus. Na masina nu datang teh Mbah Gabug Intena langsung. Jadi ngatu ngamun gitu mah meureunnan ngese ngalawananana Kang ngawing-ngawing. Nu matak eta mah dilawanan kudu ku bateun teng. Dilawananana teh kudu ku bateun. Ku lemes deui. Kateuing akang oge dacan pernah ari ngalawanan nu kitu mah. Ngan kung si ngaranapan teh waktu si keling kasandingan ku Eyang Waluki Aki Anteng. Jadi jelas rahasia alam teh memang loba keneh kaayanganna teh. Lebah dia memang kajembaran atawa kaagungan anu maha kawasa. Jadi ngamun gitu mah nguing teu bisa nyare sanajan nya kedeung oge. Sang Rejep ngoge teu bisa ngeta teh Kang. Nya moal bisa tuh teh teu meunang. Ngabejaan teh bisi cilaka be akang mah. Nya ngamun gitu mah nguing nurut ka Kang ngawing-ngawing. Ngarah ngenten nunduh mah moduna dibaturan ku Muntari Kang. Siap macem-macem wae Anteng mah. Apana Muntari mah kemit indung lagi rongon. Cicing mah di dieu Anteng mah. Bet akang oge apanan di luar sorangan. Pogo dibaturan ku anu geulis betah marukanan teh. Ngahaja si Rawing terus ngajakan ngobrol supaya henteu tunduh. Sanggeusna wanci beuki karasana peuting malah hawar-hawar kadenge suara anjing nu babaung di antara suara papais peuting anu sejena. Si Rawing terus nyarita ka Untari jeung si Banteng Bulung. Jadi ayeuna mah meujingna geus waktuna akang kaluar ti jero imah. Anteng tetep di dieu terus nyai wayahna asup ka jeronggonnya. Kade ulah geumpeun nya ieu bisi aya naon-naon mah. Dina hate huntang kanu maha kawasa, ngadoa sabisa-bisa. Dari maha kawasa mah maha uninga. Jeritna batin tang tu uninga. Tongkeung nyai. Mangga Kang Rawing. Ku abdi diestokeun pisan naon rupi nu disaurkeun ku Kang Rawing. Mangga Kang. Eluh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari hatur nuhun permios.